Nah hanya kamari alale kala nembak si nyenyeng. Sel Siti Mada asa terpercaya. Darasaan mah Siti teh geulis. Ayeuna mah neangan alele ah. Meunah meureun memboga pamajikan mah kopi dipangilukeun. Kopi ge kurang nikmat dah sabarna mah yang menang serakan lah pamajikan teh meureun. Ah ieu kopina ieu bala-balana aing buat kabina teh ngeunahna meureun. Aduh pamajikan udah kabar gitu dah. Batur alam dunia teh canggih. Moyan teh di baturan kopi. Kamana wae teh teh kehet. Di teleponan diangkat-angkat sih ya. Kalem atuh bos. Supaya negas ngagas. Nah teh sih ka dieu. Biasa ngangan duiteun. Duiteun naon aing geus duiteun bisnis eta mah. Kata bisnis randa atuh ayeuna mah. Mana eta mah urangna. Aing kopi teh ulah bloho, Kopi. Aduh. Kopi aya. Udah saya can kopi ieu dah. Can. Eta biangkeun tah. Aing rek ka ieu lain ah. Perluna dina saingnya. Kemana tuh ieu kan ge dapi. Aneh sih. Bos. Ye, kumaha ieu bisnis randa teh ieu. Naon sih ah zaman jadi. Geus saya biangkeun kita bola-bola. Kemana itu aing ah. Bebel ayeuna. Kamana sih alele teh? Teka tingali pokoknya kudu aprok poe ieu. Soalna teu bisa dingkengke deui, kudu diomongkeun ayeuna. Pokoknya kudu aprok poe ieu. Beb. Kemana? Batur rek neangan AA. Arek naon atuh? Nya urang nongkrongnya di ditu urang AS. Aya atuh. Duh, meni paranas kieu nya haus dah. Ayeuna rek ka mana sih? Ayo ka Neng haus dah. Panas deui hanan. ka ditu nah warung tuh itu. Tuh warungna. Neng cari kue itu heula. Nyantus atunya neng calik heula, panas banget dah. Hayang AS. AS. S3 meureun. Persis 2. Ya. Ya Beb ya. Aduh, nuhunnya Bebeb. Nuhunnya AS nah tuh meni panas banget. Udah panas. Ih, es teh meni amis kieu nya. Meni kos meni manis teh pisan. Mana mah bisa wae.
Sun atuh ah. Isin atuh ih. Nyawios atuh seur jalan ge. Isin ih. Tuh alele. Kemana wae sih Enak nemang neangan. Rek naon sih Siti neangan wae alele. Penyaho alele teh nu neneng. cicing mah mana mah ieu mah urusan urang jeung alele. Siti teh resep ka bogo ka Siti teh kurang naon tuh geulis da heueuh bohay da heueuh. Iya. Lain gitu. Ama bogohna geus nyenyeng doang. Nyao atuh Siti mah jadi ngerusak hubungan nyenyeng jeung alele. Apa nya? Aman tos gaduh nyenyeng. Mah jahat. Geus mangkat tadi tutup. Anjung gara ka ditutup, gara mangkat ulang ngaganggu wae hubungan urang yang si lele. Mangkat. Alele. Entos tuh neng rek uyuh heula. Barete gara-gara si Siti nembak Love you. Bada Alele. A few moments later. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba stres atau apa? Apa bener lah, mereka.